Karangan amat si Kopet pakai baju. Pet. Geran, Pet pakai baju nah. Buru-burit ya mah. Pet. Amat Kopet. Kulan. Kayak kudungnya pakai celana ya gara jasa lu apa mah? Karangan amat ini Pet. Pet. Geranan coba Pet. Pas jelema mantes ngajuru bae pakai beber gitu. Ayo geranan. Barimis deh yo. Kalau orang ke pasar. Kemana situ, Bah? Pasar, torek-torek teuing sia. Diuk coba ya. Ai Kopet digegero cicing bae kunaon torek-torek teuing. Lu ka dieu. Abah jampe besi aya ieu doang. Atuh ieu mah teh hulu, Pet. Uyuhan boga dedenya ya, Abah tiup ya. Berarti Abah hulu aja yang disorokeun jeung belum dangdut panas wae. daripada Kopet teu boga dedengean. Bisa urang ke pasar. Tawat ka ditu tuh sepedana tong. Bawa ka dieu hareup ya. Sepeda bulat nanti sepeda. Ih, kempes. Bah. Sepeda kempes deh, Bah. Bah, sepeda kempes. Diraku Pet, kempes kamari jajan tok kempes. Abang sebenarnya mau kemana sih, Bah? Ke pasar untuk beli baju Kopet. Diraku Kopet untuk memakai baju Abah bae. Asik, acing buka pasar bikin baju. Asik sih ya mah. Yang sepeda lagi bocor. Beli kita, yuk. Kopet, urang ke pasar mah apah bae lah. Buat meureun Kopet, apa? Kuat. Yo, mari. Abah boga ieu. Pakai tuh Kopet. Kemari Mang Parta tetangga urang. Bisa minggu. Balik itu kelong. Dan be. Kopet make ieu mah. Kelong padaekeun. Make yo. Ya Abah hiji, Kopet hiji. Tuh, kasep lin. Udah yuk, bang lubang. Mana hujan, Pet. Leren. Enak Kang, Udah mana sih Haji? udah ke pasar. Angin udah ke pasar ya. Cuma yang bingung. Udah beli pakaian sih ya. Oh, jeung Kopet. Oh. Oh, ayo atuh kalau aing ke pasar mah bareng. Aduh aing can pernah naik motor, sarieun aing mah. Aduh naon? Atuh dibonceng kukula. Cuma naik motor, naik Kopet. Ya. Ayo geus. Ayo tuh, Kopet di depan ya. Aing masa umur dulu ya can pernah aing naik motor. Oh iya. Ayo sia Pet main naik bae. Turun. Aing diharup, aing can pernah pa naik motor saya di tukang. Bener be Kang. Ya. Mana? Oh, aing mah can pernah naik motor. Kang, urang tuh gede Kang. Nu benar sia naik motor. Kedelan urang Aing hampir we ngajrot ka hareup. urang ento kedelan. Terus aing main diharup bae. Turun pindah sia. Aing mah. Ya Aing di bae. kos budak sia. Sieun aing naik di tukang musim Kopet murah. yang budak leutik, berani di belakang. Bung. Iya kolot kos budak diharap bae. Aduh aing turun lah. Ya mah aing sieun. Atau olah kolot mah kuduna di belakang lain diharap. Garap cepet, garap. Eleh bae aing ke budak mah. Iya dina kolot ya yang diharap bae, Kopet ya leutik wani. Ayo. Ayo tuh.
tadi aing naik motor. Kunaon gitu, Kang? Sia berapa tahun aing nanya ka sia naik boga motor. 4 tahun, Kang. Aing mah setengah jam gitu kuat. Kunaon gitu? Pararanas. Termasuk wanjul itu. Kalau doh. Turun pet. Bahaya motor mah. Terus lempang bae urang. Unaheun sia naik motor nipu aing. Geus ka ditu lah. Lempang bae mah. Bodoh sialah, aing ngarunyan enggeus ya. Terus aing ke ditu bae lah ke pasar sorangan bae. Tuh, pararanas. Tahan, Bah, tahan. Polisi tahan. Lempang suku aing kuat malodoh kieu. Abah mah, di mah kegede tahu pada tapi mirak banget emang knalpot mah. Lo kan pet. Jadi suku aing. Woi, sia. Lu bener mau motor. Bah, tidak apa? Lo ulah sia. Aing lu katinian ku sia leuwih nyeri yo. Udangan. Oh. Nyeri aing. Cek aing mah sarubuk teh kotok gitu. Sia ngaruakeun aing sarubuk teh kotok. Atuh sih sarua jeung kebon euris jeung. Sia alunjak amat ka aing kuat datang ka. Jas siam be gunung. Itu sia sa. Woi, tablak. Atuh sih jeung sarua jeung kebon euris. Alunjak amat ngaruakeun aing jeung kebon euris. Woi, me gunung, jas sia emang sia anakan. Nah nyawa sia. Anakan tah naon tah aing. Sia alunjak amat aing kuat datang ka nujak itu. Aing tok adeuleu sarua jeung jaket sia tuh jeung kebon euris. Mata be sia opat. Aya kunaon nutupan irung be? Emang ini sakit tuh. Buah, ngomong. Tuh, geuleuh sungguhna tuh kan irung na ceng. Ieu aya virus congorna ieu lain corona deui. Bahaya ieu mah leuwih-leuwih ti corona ieu mah. Ye, sia ngomong sembarangan bae lah. Biar aing mapur lah. Ase ngomong jeung orang susah mah. Langsung edan penampilan. Sepet, abangnya dia sepet. Kali itu pet. Emang tadi sakit tuh, Bah. Caplak hidung. Bau deh. Gorengnya. Gantengan ke abahnya. Oh. Hei, Bel. Kemana bae heubeul amat aing? Ya bae. Kemilu banget sih ya. Ya bae aing Bib. Woi, kabogoh yang mana? Saha kabogoh aing? Eta si preman. Oh, si preman. Balik tadi ngomong mah lagi jalan cenah. Si preman kunaon balik? Pundung dong nama ka aing manehna. Pundung kunaon? Kemari ku aing diajakan nangguan mobil palid. Ai sia deui mobil paling jadi tungguan. Terus kunaon tuh? Atuh tanyain aya ge tum diudagan lah kudu bogana. Mun tai mah heuh bae geus ya. Kata ge aya tali palid mah. Bener sih lah. Bener ah. Terus kari ka mana si preman? Balik pundung dong nama ka aing. Ih, ting bati budak aran di preman, si bae pundungan. Preman bebas. Beneran ya kaca lah maca geuleuh nih. Yo aing ngaca mah Bang Sidilan. Pokoknya mah saya bisa rindu berat ka aing. Aya aing nama pas Sidilan. Atuh Bel, anu kakadangan lan, tarape awak aing aduh. Sia kadangan mah. Wih, ai sia ta. Wih, papan anget sia kekadangan suku kana beget aing. Atuh kunaon gitu, orang mana bebas. Masuk ke macek sia belah aing Oh, bebas. kakadangan lah. Wajib aing nyilup kadangan Bib. Oh, kadang-kadang dia. Lama cangkeng gitu. Udah gede-gede kurang pengantin lain. Bib, par. Jika sepasang monyet tidur. Woi, kamu nyanyi yuk. Atuh aing mah nyanyi. Si nyanyi monyet-monyetan. Atuh aing mah keur nyanyi emang aya lagu di sia mah truk nu TV sih. Masinggung aing nyanyian sia tadi ta. Soalnya aing keur kedengan di duaan di dieu. Tuh bebas lah aing orang kaya. Bebas sih bebas. Non bel. Aing nggak kenal ya udah kita banget si ranginang ya. Tuh bener bae. Si kenal bel. Kenal aing kemarin main ngojek cerita anak aing merah duit 2000. Beli tak kacamata aing, hayang masih pada di mah aing. Lagu main sama bel. Bener bib.
pantes pada majalah mau kosnya belagu. Bener Sabib. Bener teuing, kemari jeung aing belagu mah. Coba kedeng Bib, aing nanya, SC gawe di mana coba? Atuh pegawai mau ngabadag di bengkel aya. Di bengkel. Coba heula. Aisyah gawe di bengkel metu mandi heula eta beungeut ku oli doang eta. Astagfirullahaladzim. Atuh oli di jalan bener banget geus kitu. Berita coba teh tah. Sembarangan bae sia ngomong. Beungeut aing disuruhkeun jeung oli. Laikeun mata sia teh mata kunaon? Tok adeulain kos dilan. Beungeut geus kieu kos dilan. Beungeut geuneuh kos kitu. Kos dilan mah heuh. Oh bener, pantesan bau. Hah? Oh, pantesan bau. Bener toh? Atuh banget terus kok ngaku dilan. Aing sok penasaran ya ka ama sia ieu. Aing sok bingung ya sia dilahirkeun di mana ieu. Aing besing masih yang ngelahirkeun pas poek lampu doang eta, pas mati lampu. Soalnya nyempet poek ieu. Geuneuh deui. Ih, tah cepet aing tah. Ngomong lamo bae sia beungeut dong penakol beduga. Atuh emang bener mah. Emang kejadian kitu. Rumah salempang eloi-eloin kos tangkal awi. Parah. Ya, parah. Si yang ngomong asal gaplok bae. Sudah, sila ngomong anterkeun aing ngojek. Keton si Aisyah nganjang yo. Saya percaya kasih ya Gori. Percaya naon ka aing? Percaya aing kemarin ngojek di bet 2000, Bib bener bae. Parah. Ngeus Gori mah penta duitna bebel heulan. Makanya eta Gori masih awaning ka aing kita ngojek. Oh geus pokona mah aing hanggap panggil si Aisyah aing nganjang aing. Wih, itu budak banget kos cara bulan ge duitna mah. Teu nyangka aing budak. Terus anterkeun aing. Anterkeun aing nganjang. Kapan Bel? Lumayan. Bib, ya tungguan bae Bib. Aing nganterkeun cara bulan heula ya. Geus lu ngomong arangel sia. Udah Cara bulan geus aing nganjang ya. Masih itu. Semuanya. Bae diusir ku Haji Sueb udah mana. Coba nyaklar. Si ketepan hidung doang aing geus geranan aing kumaha aing panggil si Aisyah lah. Ngomong. Yang ngerenkeun aing kok kira ngerenkeun naon bae. Uang dibari gede ongko nyampe mantong biwira aing. Bisa, segera baiklah, berkawasan ka bogo sia ditu. Ih, saya ngusir aing kitu mah. Ih, Aisyah kos geus banget kos ranginang, doang tere bulan, kuntil anak dikot nyisir segala. Mendingan aing manganjang daripada sia bisi pareman di ditu. Ih, gila aing mah. Terus itu, balik. Parah ya budak. Sayang baiknya. Oh. Mari sia. Aing Coba tambahan deh coba ya. Ini ganjaran deh ya. Bisa ka ditu kan kepanggil dibere deui. parah sia. Kok bisa lempang, coba pangdorong bener. Ngapain gue budak ojek? Ayo beli ongkos. Assalamualaikum. 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 Abang beri pet. Kang Bahar, Kang Bahar. Neng. Kang Bahar, eta kunaon pang pinjang gitu? Dong kotok nang maledog bae. Neng, sawa kunjung kotak nang maledong. Tadi akang men senajongan truk di jalan. Ada eta anak saha? Iya. Sia. Menang nemu di jalan. Sia. Wow, cantik. Boleh nyelok. Ayo balik. Kang Bahar bareng. Soalnya hujannya. Naon hujan ngilis teuing lah. Akang mau diet hulu yo. Aku di payungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Biasa Pak Haji nu kemarin Ronald. hebat yo. Bisa nama aja. Ganti di wae. Biasa kan orang kaya Pak Haji. Kayak Aisyah lah. Tuh ayo aja tadi kemana pak? Kira-kira Aisyah ke Balmolnya? Dinyawa yang tanya aing mah. Apa di tangguhan begitu ya? Sebelah sia lah aidek mah nungguan. Tangguhan lah.
Ciulin doang dia. Oh, Pak Haji, ngin doang. Temu aja jalan. Entok. Cina sia loba duit nah. Atuh senajan loba duit naik kumaha Pak Haji, pas nage hujan, Pak Haji tuh kada hujan tuh. Dia tampang doang, kacamata segede jengkol. Astagfirullahaladzim, dia itu mah anak aing tuh, yang si Bahar. Pak Haji, geus usir bae Mas, itu mah. sila. Geus teman Pak Haji, nu kitu mah usir bae, usir. Neng, Kumaha tah mah di mana, usir. Neng? Iya kapangin si Bahar. Jalan-jalan aing. Tadi ngapain di jalan? Ya kain galak-galak Usir bae bentukan koski mah Pak Haji, usir. Sia nanaon nanti tapi pincangan. Dari suku Di anak saya gua bawa. Iya, ulah nyawa sih mah. Usir tanah bentukan panjang. Pak Haji, usir. Mas Neng, asup Wajar aja. belak, ulang asutan Haji Sueb. Neng, geus di dieu heula. Jelas-jelas anak sia bogohon ka aing. Bohong nga Pak Haji, dipaksa. Sia yang disebeteun apa kunaon sia ku aing blak. Asutan Haji Sueb bae. Percaya di koski Pak Haji. Jawar Sok oke. Pak, sia kenapa? Asup Pak, aja Neng. Sia parah-parah teuing, jelas-jelas anak sia bogohon ka aing. Sia bae kuari mah. Milih si Ronald apa aing? Geus Ronald, sia coba kadinya tah beres tah. Tangguan, sia beres di dia. Tangguan aing ka jero heula. Yo, sia, aing mah aing geus saha. Yo, sia aing nyawa aing geus saha.